Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nang bule geus rek pok ngomong, jadi kageteun sabab teu katinggalina jeratna harita nyaho-nyaho Mbah Jalu Gangsa geus nyampeuk aya di hareupeunana. Nang bule masih keneh kasima, sedengkeun Mbah Jalu Gangsa leungeun katuhuna langsung nibankeun panarajang kana dadana nang bule. Hiuk cebrot ya. Nang bule ngagero kaget bari nahankan nyeri harita terus ngadaligdeug menurut sababara lengkah ka tukang. Bari sumengir nahankan nyeri dina dadana. Saterusna eta rasakan nyeri teh jadi terus ngarambah kana anggota badan anu sejena. Nang bule jadi ngarti tahapan ajen pangartina Mbah Jalu Gangsa geus tepi kana tahapan ilmu silat tingkat tinggi. Harita nang bule masih keneh bisa ngajaga kaseimbangan badana. Saterusna mancuh kentang tunganana. Tapi kakarage nang bule mancuh kentang tunganana, harita geus kageteun diwe. Sabab teu katingali ngajorelatna nyaho-nyaho Mbah Jalu Gangsa ngan saklebat geus aya di didireun badan lawan. Saterusna Mbah Jalu Gangsa nibankeun panarajang leungeun katuhuna kana careham jeung dada lawan. Syak hiuk dekeus hiuk jerat cebrot geus. Nang bule ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieu menurut sababa lengkah ka tukang. Nang bule meh-mehan rubuh ngababengkang. Tapi gancang nang bule ngajaga kaseimbangan badana. Bangkieung, daligdeug, raneg. Nang bule mancukeun tangtunganana bari sumengir nahan ka nyeri. Sedengkeun Mbah Jalu Gangsa mancuh dina tangtunganana bari ngumbar caritaanana ditujukeun ka nang bule. Panarajang dewek kakarek bubuka nang bule euy. Kakarek ku sakitu ge si lain geus teu mampu nyingkahan panarajang dewek. Kakuatan ilmu pamecat nyawa anu digunakeun ku dewek moal bisa diimbangan ku silaing nang bule. Entong boroning kakarek silaing sanajan jago atawa jawara anu geus boga ngaran di dunia kajawaraan. Wah mampu ngimbangan kahebatan jeung kakuatan ilmu dewek mah. Nang bule bisa ngarti kana kaayaan anu keur disingharepan ku dirina dina waktu harita. Pikeun ngimbangan kekuatan ilmu anu jadi lawan. Harita nang bule nekadkeun dina hatena pikeun ngagunakeun kekuatan puncakna nu disebut ilmu pancel tanggal pungkasan atau ilmu pancel tunggal pungkasan. Harita lumangsung parobahan kayaan dari nang bule. Buukna anu beureum jadi larancung. Jarocong heras kawas-kawat. Sorot panona jadi samu anu hurung.
kulitna jadi berem. Ningali kana eta kayaan parobahanang bule anu saperti kitu. Harita Ki Jarungkang anu geus cengkat nangtung. Kitu deui Mbah Jalugangsa jadi karageteun jeung ngarasa aneh ningali kana eta kanyataan. Bareng jeung parobahan kayan dirina. Nang bule dina karakterna akibuana ireng. Sikap jeung caritanana jadi kasar ditujukeun ka Mbah Jalugangsa. Aing geus siap ayeuna mah sia kurang ajar. Pikeun neruskeun calung jeung maneh sia Jalugangsa. Keur aing mah dising hareupan. Rek ngagunakeun kakuatan ilmu nanaon oge si anjir. Mangkaluk bongkotan kawas maneh mah memang sakuduna ku aing diwarah sia. Manggali miluma panas ka Mbah Jalugangsa. Harita nyarita sama anu ngagero. Alah. Cicing heula manggalinya, cicing heula manggali. Oke, sakedap manggali. Alah. Wey. Ahai. Mbah Gangse. Kamu menjadikan menghuleng kaget ya? Menghuleng meninggali parobahan dirinya alo aku nang bule ya? Kamu menjadikan bingung dan kasih maya. Kalau memang mau lanjutkan bertarung, jangan bengong seperti itu, bro. Mbah Gangsua. Harita nang mulai ge nyambungan karena caritana manggali. Moncong kalakang haulang mikiran hutang kemana teh Jalugangsa teh. Nu matak entong nafsu teh sang nginjem ka Bang Emok teh. Tempo majana sia liurnya. Hasok buktikan mun heueuh maneh boga karep hayang modan aing mah sia. Montong saukur begung gabacot wungkul. Masaukur begung gabacot ngancam wungkul maneh teh anjir. Anu puguh mah ancaman maneh cantang tuh bisa jadi kenyataan sa Jalugangsa. Mbah Jalugangsa kahudang amarahna mureleng kanang bule bari nyarita. Si laing bener-bener ancang kurang ajar sia nang bule. Budak kamari sore geus wani-wani luka kelanyap ka dewek sia. Sakedeung deui si laing bakal modal deui sia. Buktikeun we cek aing ge tong saukur ngabacot wungkul. Lain saukur ngabangus we siganu hampang sia Jalugangsa. Teu katingali ngajorlatna harita Mbah Jalugangsa geus nyampeg aya di hareupeun nang bule. Saterusna rek libankeun panarajangna kanu jelawan. Tapi nang bule da puguh ngagunakeun kakuatan ilmu pancel tunggal pungkasan. Harita teu kapalingan gerak ku anu dilawan. Panajang Mbah Jalugangsa dibenung ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Sohyuklukas, awukas, daligdeg. Mbah Jalugangsa ngadaligdeg munur dua lengkah ka tukang. Sedengkeun nang bule munur salengkah ka tukang. Meh dina waktu anu barang di mana pada mansukeun di tangtunganana bari merhatikeun anu jelawan harita Mbah Gangsa ngupat dina jero hatena. Anjir. Kayaan sinang bule bisa ngadadak jerobah kawas kieu ge mangkeluk teh. Manehna mampu himbangan kecepatan gerak panarjang aing jeung kakuatan tenaga pisan aing. Haram cadah ieu. Cecela sinang bule
Sanajan budak kamari sore, tapi kemampuan dirina bener-bener di luar dugaan aing. Sedengkeun nang boleh harita nyarita bari nyengsirikeun ka Mbah Jero Gangsa. Maneh tepikeun ka karung kawas kitu sa Jero Gangsa. Pasina oge maneh kagetnya neuleuh aing bisa ngimbangan kecepatan gerak jeung bisa ngabenuh panajang manehnya. Nu matak macam-macam ka aing mah anjir bisa dihampol ku aing. Satalina mah maneh teh boga anggapan aing bakal kabeunangan deui ku panajang maneh. Moal bisa ayeuna mah anjir. Anu puguh mah maneh moncong ka duhung sia. Mun engke ngalaman wiwirang jadi pacundang. Leumpang ge bakal ngageang jadi egang. Lancaran nyengleun sabelah palang kakal. Mbah Jero Gangsa beuki tambah kahudang amarahna. Kitu deui rasa penasaran sabab kemampuan anu jadi lawan tetela di luar dugaan. Si lain geus sabar, hayang geura modar sia na bule. Geus waktuna ayeuna cewek kabuktikeun ancaman jadi kanyataan deuleu sia. Teu katingali ngajorelat jirimna harita Mbah Jero Gangsa. Geus jojoreatan jirimna ngurilingan tangtungan badanna nang bule. Kituna teh bari dina hiji kasempatan anu dianggap hade ngalakukeun panarajang kanu lawan. Jorelat jirim Mbah Jero Gangsa jojorelatan ngurilingan tangtungan badan lawan. Sedengkeun nang boleh tetep bancu dina tangtunganana. Dina hiji kasempatan Mbah Jero Gangsa ngalakukeun panarajangna. Nang bule rikat ngalakukeun gerakan rek ngapenung panarajang lawan. Tapi Mbah Jero Gangsa gancang narik deui panarajangna. Saterusna jojelatan deui ngurilingan tangtungan badan lawan. Waktu Mbah Jero Gangsa pikeun anu kadua kalina rek nibankeun panarajangna, harita nang bule ngarobah cara tarungna. Panarajang lawan teu dibendung ku nang bule. Tapi dina jarak sababaraha senti deui panarajang lawan keuna kana anggota badana, harita nang bule ngakiritkeun badana bari males narajang kanu lawan. Tapi panarajangna jadi ngeplos teu keuna kana sasaran sabab ngan sakolepat harita Mbah Jero Gangsa geus aya dina luhur tatangkalan. Nangtung dina dahan nu dipake tatapakan. Bari merhatikeun kahanap kalebah nang bule. Harita Mbah Jero Gangsa terus nyarita. Dewek aya di dieu sia nang bule. Deul atuh sia teh. Dewek di dieu ya. Mun bener si lain boga kemampuan anu hebat, hasok datang ka dieu sia. Tarung jeung dewek dina luhur tatangkalan sia. Nang bule tangah musirkeun panetripna ka lebah Mbah Jero Gangsa anu aya di luhur tatangkalan. Nangtung dina salah sahiji dahan. Maneh mah ngajakan tarung teh kawas monyet sa Jero Gangsa. Kamana ni sia? Ti hanape jeung di luhur tatangkalan sagalupa se teh. Make jeung hayang tarung di luhur tatangkalan sagalupa anjir. Ya, ku aing bakal diladenan sa panajang maneh Jero Gangsa. Jorelat kalayang nang boleh ngajorelat terus ngalayang muru kaluhur tatangkalan. Jorelat kalayang tap harita nang boleh nangtung dina dahan anu sejena. Nang boleh neuteup ka Mbah Jero Gangsa balitus nyarita. Manukana aing teu beugu ka kalacatan anjir. Deleh kumaha Jero Gangsa? Koplok. Aing ge beugug langsung dina dahan tatangkalan kawas maneh. Teu mata kaget teuing jeung aing mah.
pikir ngalakukeun nu kawas kieu patut mah cetek anjir. Jalur gangsa rek ngajakan tarung di mana wae ku aing mah diturutkeun sia di ladangan ku aing mah anjir. Lumangsungna tarung jadi dina luhur tatangkalan. Dahan-dahan loba anu dijadikeun tatapakan ku Mbah Jalugangsa jeung Dang Bule. Dina satiap nyingkahan panarjang lawan pindah ka dahan anu sejena, ilmu pangenteng badan anu keur tarung mangrupa kayaan anu tacan tangsu mampu dilakukeun ku jago atawa jawara anu ilmu silatna tacan nepi kana tahapan ilmu tingkat tinggi. Jorelat junung kalayang, jorelat kalayang anu keur tarung dina luhur tatangkalan tacan aya anu mampu ngasupkeun panarajangna. Dahan dijadikeun tatapakan ting pelenoy. Tapi teu nepikeun ka parotong, nandakeun anu keur tarung pada boga kemampuan ilmu pangenteng badan. Kajadian saterusna dua cirim ting curelat pada ngalayang geus teu napakana dahan deui. Harita Dang Bule jeung Mbah Jalugangsa anu ngalayang teu napakana lemah meh dina waktu anu bareng pada ngalakukeun panarjangna. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan tingkat tinggi ngaliwatan dengan masing-masing geus teu bisa diponah deui. Kekuatan bantrokan kekuatan nimpulkeun sora anu ngabredag kalayang sauhiuk abuk bedag gas meh dina waktu anu bareng Dang Bule jeung Mbah Jalugangsa pada ngacuralitkeun badana sababaraha jumpali ka tukang terus turun ke handap, juralit, cumpali, kalayang, cilik. Dang Bule jeung Mbah Jalugangsa pada napakana lemah bari ngaturing hapanapasna. Harita Mbah Jalugangsa kageteun dewe merhatikeun nu dilawan bari ngomong dina jor hatena. Edan. Aduh. Kekuatan tenaga lapisan si Dang Bule mampu ngimbangan kekuatan tenaga lapisan nu digunakeun ku aing. Alah, padahal aing tadi geus leuwih dilonjakeun kekuatan tenaga lapisan teh. Asa teu percaya budak keneh. Tapi kemampuan si Dang Bule geus tepi kana tahapan ilmu silat tingkat tinggi. Aduh. Dang Bule musirkeun perhatianana kanu jai lawan bari terus nyarita. Aduh, geus ngahulang dewe maneh matarung teh Jalugangsa. Maneh teh ngarasa kagetnya. Kaget segala namanya. Sabab aing bisa ngimbangan kekuatan tenaga lapisan nu jai lawan. Nu matak sok nganggap enteng pada aing bebenyit keneh anjir. Anu matak cek aing ge montong ngagampangkeun hayang modal aing sagarupa anjir. Kabuktian tepikeun ka ayeuna aing masih kena buncelik. Dasar si Jalugangsa jelema uget. Rek diteruskeun moal tarungna ya. Dewek bakal ngeureunkeun ieu tarung mun si lain geus nyangker jadi bangke si Dang Bule. Kurang ajar sia. Carung masih kena lumangsung dari sia. Si lain mentong kaget. Mun kekuatan panarjang dewek dia lebih hebat dari si Dang Bule. Oh. Semohon atuh. Alah. Aduh, panon aing kahalangan kecil jelema ieu aduh. Aing jeung jadi panon ieu gelah jeung maneh ngajak lu sagarupa anjir. Nyawa aing teh kurang sia cek goblok cek aing ge tong ngaheulakeun omon-omon sia Jalugangsa. Maneh rek ngagunakeun kekuatan panarjang anu sakumaha hebatna oge. Cantang tuh bakal mampu ngarubukeun aing anjir. Hasok gancang buktikeun kekuatan panarjang nu leuwih hebat ya Jalugangsa aing yang buru-buru. Geus ya. Deuleu saparuh aing. Sakilameter kena aing teh. Sakit berem na anjir cek karunya ka aing teh
Hayo ngajak kelut segar lupa sia teh aing tugas masa segan naon anjir. Mbah Jalu Gangsa jadi beuki penasaran. Harita Mbah Jalu Gangsa ngalakukeun gerakan di tempat. Ngadadak asawa nandakeun bakal ngagunakeun kakuatan panarajang jarak jauh. Leungeun katuhu Mbah Jalu Gangsa digerakkeun ka hareup ditujukeun ka lebah Nang Bule. Tina leungeun katuhu Mbah Jalu Gangsa kaluar getaran kakuatan anu saterusna jadi gulungan angin anu ngablesat muru kana tangtungan badan lawan. Gese waktu sababaraha detik Nang Bule ge ngalakukeun gerakan di tempat. Leungeun katuhuna digerakkeun ka handap. Tina leungeun katuhuna kaluar getaran kakuatan anu saterusna eta getaran kakuatan teh jadi gulungan angin anu ngablesat mapa gulungan angin panarajang jarak jauhna Mbah Jalu Gangsa. Dua getaran kakuatan jarak jauh harita bantrok nimulkeun sora anu ngapledag. Wuss, wuss, pledak, yes. Mbah Jalu Gangsa kageteun diwe. Sabab kekuatan panarajang jarak jauhna bisa diimbangan ku anu jai lawan. Mbah Jalu Gangsa bari merhatikeun nu lawan ngupat dina jero hatena. Alah. Aduh. Alam jadah ge si Nang Bule. Cecela bisa ngagunakeun panarajang jarak jauh oge. Malah kekuatan jarak jauh nak mampu ngabendung kekuatan panarajang jarak jauh aing. Alah, kenyataan anu mah teu bisa dipercaya ku aing ya. Aing jadi lebih penasaran. Asa pilaku aing teu mampu ngukuran acen pangartena si Nang Bule. Mbah Jalu Gangsa jadi lebih penasaran. Teka tingali jorelatna harita ciri Mbah Jalu Gangsa nyaho-nyaho geus aya datang dina kaayaan ngalayang teu napa kana lemah. Panarajang leungeun katuhuna rek ngahantem kana sirah lawan. Nang Bule rikat mundur satengah lengkah ka tukang. Leungeun kensana dipake ngabendung panarajang leungeun katuhu lawan. Sedengkeun leungeun anu katuhu ngahantem kana iga burung lawan anu beulah katuhu. Sok yuk kerat. Mundur satengah lengkah sakieu geus. Leungeun katuhu Nang Bule ngahantem iga burung lawan set hiup cebrotek. Mbah Jalu Gangsa ngagero kaget bari nahan ka nyeri. Samemeh napakana lemah harita Mbah Jalu Gangsa ngajuralitkeun badanna ka tukang. Juralit cerig. Mbah Jalu Gangsa napak dina lemah ningali Nang Bule bisa ngasupkeun panarajangna ka nu lawan harita manggali terus nyarita ditujukeun ka Mbah Jalu Gangsa. Hai. Hai. Mbah Gangsue. Sekarang kamu barunya bagaimana kehebatan Nang Bule? Itu teh aloku. Hai. Yang sudah mampu mengasupkan panarajangnya. Hai. Makanya kamu jangan menganggap enteng dong, dan kamu harus tahu Nang Bule teh putu alias incunya si Rawing. Menjadikan jangan kaget kalau membogaan kemampuan ilmu silat yang hebat. Mbah Gangsa. Mbah Jalu Gangsa neuteuf seukeut ka Nang Bule bari terus nyarita. Alah. Benar si lain teh. Incuna si Lawing Nang Bule. Bener. Mana teh aing ngabohong keuna naon. Hasilna ngabohong teh weuh nanaonan. Aing memang incuna si Rawing Jalu Gangsa. Kabeneran mun kitu mah sia. Kabeneran kumaha teh? Bisi si lain hayang nyaho. Dewe geus boga tekad pikeun ngabinasakeun si Rawing aki si lain Nang Bule. Mun bangae ari begug mah. Tapi samemeh dewe kabinasakeun si Rawing. Dewe kalah katarung jeung si lain. Hartina si lain heula anu
bakal leuwih teu heula acal binasa ku leungeun aing sanang bule. Oh gitu. Sumuhun mangga we ali begug mah. Bisa cepetkeun wae mah kolot teh nya. Heh, maneh montong ngabatul tamana karap anjir. Kudu hati mah teh jung rek kabinesakeun aki aing sagarupa. Caneule ka aki aingnya. Talu ngalawanan aing ge maneh cantang tu bakal mampu ngabinasakeun diri aing sia jalu gangse. Hasek teruskeun talu sia. Teu neuleuh ieu padon aing anjir ieu. Bodoh teuing sia. Heeh, cek aing mantak buru-buru anggeuskeun sia. Mbah jalu gangsa beuki bedah amarahna. Saterusna Mbah jalu gangsa ngacungkeun dengan katuhna ka luhur. Dampalengan kencana diantelkeun kana tarangna. Kajadian anu aneh harita lumangsung, sapasang suku Mbah jalu gangsa ngablesak kana teuh garing. Samemeh saluhureun mumuncanganana. Mbah jalu gangsa neuteub seukeut kanu dilawan bejarita. Dang bule. Mun maneh sia. Mun maneh heueuh boga kawani jeung kamampuan diri, hasok tarajang dewek sia. Gunakeun kakuatan panajang anu hebat, anu sakirana bakal mampu ngarubuhkeun dewek. Maju narajang sia aing bule. Mbah jalu gangsa nangtang pikeun ditarajangku anu dilawan. Nang bule jadi penasaran harita saga diri pikeun maju narajang. Aduh, jadi we batluk aing mah. Jadi maneh teh nangtang gitu hayang ditarajang ku aing jalu gangse, hah? Panangtang maneh bakal dicumponan ku aing. Rasakeun sia jalu gangsa. Hayya. Jurelat nang boleh ngacurat maju naraja. Panajang lawan teu disingkahan ku Mbah jalu gangsa, tapi dibendung ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Daligdeug. Nang boleh ngadaligdeug kadorong menurut sababarengtah ka tukang. Sedengkeun Mbah jalu gangsa ceingkah di tempatna. Ningali kana eta kajadian ki jarungkang si jagal Gunung Puntang. Boga anggapan Mbah jalu gangsa anu jadi guruna aya di pihak anu meunang angin. Giliran manehna harita anu nyarita semu anu ngagero ditujukeun ka Nang Bule. Hei, Nang Bule, si laing anu narajang, si laing anu ngadaldeg mundur ka tukang. Sedengkeun nu dilawan nyata Mbah jalu gangsa teu ingkah di tempatna deuleu. Kalah ka kumaha oge si laing moal mampu deuleu sia ngimbangan kakuatan ilmu guru dewek. Nang Bule. Nang Bule anu geus mancukeun tangtunganana harita teu malirekana caritana Ki Jarungkang. Tapi nyarita bari jeung serikeun ka Mbah jalu gangsa anu jadi lawana. Aing ge ngarti kana cara calung dilakukeun ku maneh jalu gangsa. Hayang nguras tanaga nu dilawannya. Geus kacepang ku aing mah anjir. Nyata Mbah jalu gangsa teu ingkah di tempatna. Kalah kumaha oge si laing moal mampu ngimbangan kakuatan ilmu ieu dewek mah sia. Sageunahna sia. Aing ge ngarti atuh anjir kana cara talung nu dilakukeun ku maneh. Hayang nguras tanaga cek aing ge. Nu diharapkeun bakal terus-terusan narajang ka maneh. Sakieu panajang lawan dibendung ku maneh dina kayaan teu ingkah di tempatna. Tapi kan ka leungeun beakeun tanaga geus dina kaayaan seperti kitu kakarek maneh bakal narajang kana dilawan.
Aing mah moal katipu ku siasat maneh anjir. Aing ge gablog lah. Cara pikeun nyembanganana sia. Mbah Jelugangsa jadi kageteun. Sabab nang boleh nyahueun kana maksud tujuan lawan anu ngagunakeun cara tarung anu saperti kitu. Mbah Jelugangsa terus nyarita deui. Coba rek ngagunakeun cara naon sia nang boleh. Pikeun ngimbangan cara tarung anu digunakeun ku dewek sia. Buktikeun ku si laing samun begug mah. Ieu mah ngacapek teh ka mana kurep sia ah. Ku aing bakal dibuktikeun sia. Memangna saukur maneh hungkul? Hah? Anu boga kamampuan kawas kitu patut teh anjir. Perhatikeun saku maneh Jalugangsa. Nang boleh harita ngabuktikeun kehebatan kekuatan puncak ilmu pancer tunggal pungkasan. Harita nang boleh tengah jorat pajuna rajang. Tapi maju lempang salengkah-salengkah dina setiap lengkahna suku na ngabresek kana taneuh garing semet luhureun memuncangan. Seperti halna kayan Mbah Jelugangsa. Lengkah suku nang boleh bangun anu baleurat. Harita datang ka hareupeun dilawan. Sangeusna deukeut tina gerakan lalaunan bangun anu baleurat. Harita nang boleh ngalakukeun panarajang kalau dilawan. Mbah Jelugangsa ngabendung panarajang nu dilawan. Dua pasang leungeun harita bantrok. Tapi kejadian anu langsung ngagetkeun ke Jalurangkang jeung nang pule anu ngabandungan kana eta kejadian. Sabab sapasang leungeun nang pule jeung Mbah Jelugangsa jadi terus napal pageuh saterusna sapasang leungeun masing-masing pada tingkaleter. Ki Jarungkang sejagal Gunung Puntang jadi ngageter hatena. Manehna ngarti lumangsungna tarung teh mangrupa adu kakuatan tanaga lapisan tingkat tinggi. Tarung adu kakuatan tanaga lapisan tingkat tinggi anu saperti kitu. Tang tuwe kamila ngabahayakeun pikeun duanana sarua jeung naruhkeun nyawana masing-masing. Ki Jarungkang si jagal Gunung Puntang bari musrikeun perhatianna ka tempat lumangsungna tarung. Harita ngomong dina jero hatena. Kekuatan ilmu sinang boleh. Bener-bener hebat. Di luar dugaan. Manehna waktu ngadu kekuatan telaga lapisan tingkat tinggi. Aing teu bisa maju darajang. Sabab kendangan tatu di jero. Tarung anu kekuatan telaga lapisan tingkat tinggi. Jelas bakal ngabayakeun kasalamatan jiwana masing-masing. Mun Mbah Jelugangsa leuwih kuat sisi nang bule tang tu bakal ngajengkang rubuh. Kitu deui sabalikna. Tapi mun nepikeun ka kakuatan tanaga lapisan tingkat tinggi saimbang, duanana bisa paeh babarengan. Aduh, aing teu bisa nebak saha anu bakal unggul ye. Nang manggali ge sarua ningali kana kejadian anu kelumangsung hatena jadi salempang. Hatena jadi keketegan. Inggis nang boleh anu bakal kasolan jajaten sabab sapada harita.